lamun aya nu pernah diijazahan salat terbokasan 4 rakaat unggal rakaat bada Fatihah macana 17 inna a'tayna surat kulhu 5 muawwidzatain sabalik ulama ke tahiyat awal. Tapi lu teu diijazahan ulah nu pernah diijazahan bid'ah urang kuari kumacana ulah serahkeun kan geus diijazah nyana ngadoa khusus cenah di perumahan aya ulah milu mun ku urang diulah-ulah keun bae keuna sadaekna nyana urang mah milu ulah gitu non ngaganggu lah lamun teu boga ijazah lah aya di perumahan misalnya ngayakeun ulah milu guys urang mah nyerahkeun ka ahlina bae sebab salat urang mah teu yakos kieu nu teu mawa kitab mah percis ogos bebek ngadenge galudug bebek ngadenge galudug matinya hosing jelegernya nemangan culak cilet doang beres sing jeleger nyosor deh percis bebek dibere waktu ku Gusti Allah 50 60 70 tahun teh rugi lamun teu dipake mondok supaya bisa maca kitab minimal bisa nyoret kitab gitu Gusti umur geus tere ka kuburan masih kene can bukar miki waktu cenah kiai malah namun waktu ente ngadegetan kiai ente di lembur ente ulah ditinggalkeun geus bae mejaan nya ulama maca kitab teu bisa ngaji ge nundutan bae ngan dikeresepekeun bisa maca kitab tah tanya ustadna tah boga motor boga nginjem lain mere bensin nginjem boloon ya Allah tad boga beas tad aya sih coba ya 2 liter lah tolol teh jelema nya ngadeukeutan teh ya ngangeunakeun tad boga motor boga tajang beli bensin cukup 5 juta pe ieu nah ya beas boga sih aya 1 liter 2 liter mah tuh kayak kukula dibawakeun sakintal kan minggu hareup gitu deui kan kiai lagi ngadoakeun Gusti kajen teh ngabdi mah ka neraka ge kasal si eta pe tuh coba kumaha kurang kumaha coba kiai mah kajen abdi mah ka neraka ge lah asal si eta pe ka surga kan malaikat ge heran malaikat pun kitu amat ngadoana aya tuh si eta pe ka surga tuh kumaha aing sia mah bodoh memeh urang ngabahas materi pengajian urang aya nu mohon doa Fatihah darwi 20 genep Safar di bulan Safar aya rebo kasan Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat tanggal hiji menurut hisab qot'i Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa malam 12 di mana ba'dul arifin ngejelaskan tentang Arbi'ail akhir bo akhir min syahri Safar dina bulan Safar rebo akhir disebutna rebo wakasan wakasan iku bahasa Jawa
La Sunda mah rebo akhir. Wong Jawa iku ngucapaken wekasan. Ya pada bae ge. Lah iya. Akhir iku bahasa Arab. Dipakai ku urang Sunda rebo akhir. Jadi Sunda mah ke Arab-Araban. Baik. Wahir, wahir mah bahasa Arab sebenarnya atau bahasa Raja Pahan. Warima Raja Salman. Orang Jawa mah aslinya nama rebo wekasan dina bulan Safar. Zakara ba'dul 'arifin min ahli al-kashf wa at-tamkin annahu yanzilu fi kulli sanatin 300,000 baliyatin wa 20,000 min al-baliyat. Cik ba'dul 'arifin wali ba'dul 'arifin anu min ahli al-kashf wa tamkin, ahli kasyaf bangsa Muhammadiyah, Persib, Wahabi Mual percaya kaje. Urang we mun percaya. Cik ahli kasyaf bahwa turun di setiap tahun Sekaligus 320.000 balai diturunkeunana wa kullu dzalik fil yaumil arbi'il akhir min syahri Safar. Diturunkeunana dina poe Rebo akhir bulan Safar. Nah, bulan ieu Rebo isu. Jadi sekaligus setahun diturunkeunana dia poe Rebo. Tak kejadian gempa Lombok. Eta teh Rebo itu geus dicatet, bahkan memehna ngan diturunkeunana catetanana mah meh-meh urang aya. Beme dunia aya ngan diturunkeun ka langit pertamana tek dina Rebo. Kejadian tsunami Palu, angin beliung, banjir Lampung, Palembang dan lain sebagainya. Terakhir kapal Can aya kuari kapalna. Barodo neangan kapal segitu gedena can kapanggih keneh bae disakolakeun kudu disakolakeun anak tuh di dapur kula buba kapal anak kula loba aja setah nu Garuda aya nu Lion aya macam-macam ngan mesinan damah iya balai komo mah anu haju dititah balik ku pamajikanana eta ge balai ge diusir manang geus boga anak 5 genep diusir ku sebab teu digawe-gawe salakina hayang ti penting dong digawena teu beres atuh jak pamajikanana teu digawe embung tanimbung aya ngagawean hayang wah teu beres diusir eta ge balai ge loba balai masyaallah. Aya anu haju nyandung ka nyahoan eta ge balai tsunami unggal poe dicarekan bae ngan salakina we lain kajen dicarekan ge asal bisa gilir we belon teh budaknya kajen ieu carekan ge penting mah gilir pokona masakan aya jalema anu ngurusan hulu leutik bae atuh hulu gede mah teu diurusan oh salah bermasalah namun jadi akhirat bermasalah. Atu payakulu zalikal yaum ashaba ayyam sunnah. Rebo dina setiap bulan Safar teh rebon paling berat poe eta. Geus aya carana tapi khusus ka para arifin. Salat disebut salat Rebo wekasan di Garut Kresek zaman guru kula dengan imam berjamaah Cilember baheula Bandung dengan Saifuddin almarhum di Cililin baheula Babus Salam terus ke Gunung Halu di
Cililin kebelah itu terus aya ngaran lembur Gunung Halu. Jorenya Gunung Halu. Jadi eta tapi elek ku pangodokan. Pangodokan ranking hiji tah mah. Kobet. Lembur Gunung Halu mah rada deres kene Gunung Halu. Rada deres kene eta mah. Pager ageng rada deres kene Cihaur Beti Tasik Balasik we. Tapi lamun geus pangodokan kobet ya Allah. Atuh dikodok aju dikobet tetep teu beres mantap. Aju ka ditu na lembur delan ya Allah. Atuh bau delan. Teu beres teh nyen lembur tah. Ganti ku urang pangodokan Citi. Delan Citi atuh delan mah delan mah. Pas gitu lembur ya Allah salah tau lembur ya aya jelema lemburna di lembur delan tapi sengit aya jelema pinter deh jadi lemburna mah delan tapi nya sengitnya pinter aya jelema di lembur pondok atuh sabalikna tah atuh nya bentek nya odong hese Lebat 320 balai 320.000 Masya Allah sekaligus lamun aya nu pernah diijazahan salat terbawakasan 4 rakaat unggal rakaat bada Fatihah macana 17 inna a'tayna surat kulhu 5 muawwidzatain sabalik ulah make tahiyat awal tapi teu diijazahan ulah nu pernah diijazahan bid'ah urang bari kumajana ulah serahkeun kan geus diijazah nyana ngadoa khusus cenah di perumahan aya ulah milu mun kurang diulah-ulah keun bae kena sadaekna nyana urang mah milu ulah gitu non ngaganggu ulah jitu kieu cenah atuh diulah kitu mangka memang ngeunaheun di Allahor ge tadi ulah-ulah ka henteu duha ge nu dititah ka henteu komo ieu kami geus jaho sebenarnya salat diulah-ulah tuh heheotan lamun dahar tadi ulah-ulah demo salat mah boro-boro urang nu sehat kita ulah dahar atuh nu cager we nu cager boro-boro nu cager gitu urang kita ulah dahar nu gering we nu gering kencing manis kita ulah ngadahar sangu geus bae ngadaharna kentang paling jago saminggu nyana sorangan kunaon ieu ganti di kasang leuleus sakira teh pan gering lah kajian gering ge paeh bae sadarnya da gitu sakitu ge boga penyakit kencing manis aya jelema boga darah tinggi ngadeng ngambe sate ulah cuma darah tinggi tah ulah-ulah tiba heula aja terus bae gering ngadahar bae aya jelema darah tinggi tita ulah ngadahar kadu sakali ngadahar 2 teu bisa udang deui harita ge teu bisa udang deui langsung pakaianna diganti dia make putih-putih tah eta nu gering ge dilarang hese komo cager bab dahar jeung nginum mah kos kitu tapi bab ibadah mah teu kudu dilarang cenah kieu moal geus menyatakan di atas materai pohara tah jelema aja ngan dia keur carita ulah geus bidah lamun teu boga ijazah ulah aya di perumahan-perumahan misalna ngayakeun ulah milu guys urang mah nyerahkeun ka ahlina bae sebab salat urang mah teu yakos kieu beres salat ngadoa nah mun haju salat ngadoa hafizahullahu bi karamih min jamil balaya allati tanzil fi dzalikal yaum ولم يحم حوله بلية من تلك البلايا إلى تمام السنة
saha jelema anu salat seperti tadi 4 rakaat dijaga ku Allah dina seluruh cocoban nu tadi diturunkeun anu diturunkeun sataun moal kakenaan ku cocoba dina taun eta tepi ka akhir tahun doana ieu pernah di fotokopi teh anu pernah fotokopi nu boga keneh deuleu bisa dibere ka naon ngaranna tatangga saya 30 kula fotokopi geus husnuzon araya keneh fotokopi cek bapak-bapak di mana karanya nenden talar teu panaje poho Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya syadidal qawi wa ya syadidal mihal ya aziz dzallat li izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'i khalqika ya muhassinu ya mujammilu ya mufassilu ya mun'imu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma bisayril hasan wa akhihi wa jaddihi wa abihi ikfini syarra hadzal yawm ma yanzilu fihi ya kafi fasakfikahumullah wa huwas samiul alim hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam tah doana eta nu aya keneh fotokopi na di imah perbanyak bere tetangga-tetangga jang engke mulai ngadoa malam Rabu pas terapkeun ba'da subuh ngadoa waktu duha urang mah salat duha bae haju ngadoa anu eta ke ba'dul arifin salat khusus nyana ngadoa aya azimahna disebut azimah salalim salamun qaulan mir rabbir rahim salamun ala ilyasin salamun ala musa wa harun salamun terus sampai ke 7 tulislah make segi opat qauluhul haqq qauluhul jibril mikail israfil zalutah tengahna ke ayat langsung tulis cara nulisna ba'da subuh ulah robah deui maca sholawat heula 3 kali assalatu wassalamu ala lima fil min alaika wa ala alihi sayyidi ya rasul aghithni sayang bisa 3 kali terus maca sholawat adrikni salat adrikni beres eta terus maca bismillah 9 kali ulah napas karek tulis beres tulis terus kacaikeun sumur misalnya terus ka naon ngaran baheula mah di sadesa sumur teh hiji kadinya bae ke kabeh nyokot kuari mah masing-masing imam boga sumur geus kabah ka mana supaya kainum kapandian jeung sajaban bo isuk anu deuk ka ladang nu deuk ka pasar ka kantor deuk ka berbagai tempat harus dituju ya kegiatan-kegiatan urang ulah waka berangkat mun memeh nginum cai salali minimal nginum tiap-tiap lembur kiai-kiai ustad nyarangeun menta cai di Garut mah make dupi teh lamun di urang mah tangtang angin dijieun tina daun awi nah desian beas aju digodog jadi bentukna engke kos kupat ngan nya nama juruna 3 disebutna dupi nah bisa tawali jadi dupi teh dufi al bala jadi penolakan bala insyaallah nginum cai eta haju ngadahar dupi 5 moal nyeri beuteung insyaallah cina kiai di urang mah dupi teh Garut Tasik Bandung tah dupi mah bahasa dupi mah tah Garut Bandung Tasik Ciamis dupi ngaranna di urang mah kupat kok masalah ganti ku urang kupat kan rada gede abeh hiji ge sedang gitu bacang ku masalah asal bacangna digerona tendenan daging hayam abeh ulah hese gitu cina kieu nu kitu mah ake roti masalah roti lupatna ka uduk-uduk deui bae ieu ada dupi tebak
sakadar tambah nanti para guru make dupi kupat asli nama cai salalim. Nah, anu aya salamun dina Al-Qur'an dihijikeun make rumus tadi nulisna ba'da subuh ulah ngomong heula nanaon mun bisa ulah robah ti pangimbaran mun sanajan robah ulah ngomong nanaon heula maca sholawat istighosah 3 maca sholawat adrik tilu maca bismillah tarak tulis tah kos kitu insyaallah. Loba jelema nu teu percaya ka hal-hal gaib kos kitu moal percaya jelema nu teu dibukakeun hijab sebab urang mah seuneu banjir kadele banjir tanah kadele tanah urang matana mata nu ieu sebab roh nu wau ka Allah begitu diasupkeun ka awak jadi teu wau ka Allah buktina loba kafirin musyrikin munafikin urang asa kieu mah alhamdulillah aya wauh jasa henteu ngan cenah ge tapi haju dikuatan make tauhid alhamdulillah ngan jadi urang mah kuari ka Allah semu wauh ka dunia semu dulu wauh sebab kadeleuna beratan keneh ka dunia eta ge sarua basi ka hijab keneh tah bagi jelema nu ka hijab moal percayaan ka ba'dul arifin ka wali-wali Allah urang nyebutkeun Tuan Syekh Abdul Qadir nya nama ngajebian urang nyebutkeun Imam Syafi'i nya nama ngajebian urang nyebutkeun madzhabul arba'ah aulia Allah nya nama nyeuseuikeun ka urang cukup we Kangjeng Nabi teu dibaca kaistimewaan para sahabat anu dibukakeun hijab ku Gusti Allah nya nama real zahir syariat masalah datang ka dinya emang kumaha kitu contona kiai jelema nu dibukakeun hijab contoh urang nu sok didongengkeun ari Isra Mi'raj ku Ki Fudoli tapi cenah pan teu inget bae atuh nyanana niatna henteu maksud dongeng beneran naon tuh lah mali bejak sarua si eta ge maca kutub roban padahal Tuhan Syekh teh meurepan we naon sia aduh Gusti Siti Masitoh teh dongeng panjang dongengna panjang kasimpulanna maladeg dibunuh di kulub lantaran iman ka Allah teu iman ka Firaun nyana nyembunyikan iman di tengah-tengah manusia biadab ngaku pangeran kanyahoan ku tukang sisirna panggillah gancang caritana dipanggil sanes dipanggil diinterogasi disidang bener ngaku pangeran teh Allah kita sujud ke Firaun embung ya putusan akhir kulub boga anakna hiji sasapihan nomor ka hiji nu bisa lempang nomor ka hiji nu diayeskeun salakina panggil jelema tonton atuh jelema nonton Siti Masitoh sekeluarga di kulub ribuan manusia nonton kulubanisasi mana ya aing bener nyawan teh sabodo sia lah aing sakolah henteu ja lah akhirna nu geus digebrakeun 40 peuting cai geus kagolotrok ya Allah ya Rabb dihadirkeun pula Siti Masitoh nu diheula di kulub anakna nu meujeuhna nyusukeun maksudna supaya ieu pindah iman ka Firaun mangeranana
begitu dicoplokeun kitu tah haju diasupkeun ka sana situ masih toh kan manusia biasa cerik sanggeusna cerik mikiran duh anak korban dikulub lah aing memual kudu dikulub hampir-hampir situ masih toh masa anak aing dikulub nu kadua anak da ieu nu keur lulumpatan hajub salaki aing terakhir kudu korban kabehan pertimbangan di jero hatena ngaranna ge manusia biasa lah sana ieu manya kudu korban kabehan lah aing secara zahir mah dek ibadah dek iman bulak-balik manya tapi ja pangeran mah Allah lain Firaun keur bejana kitu-kitu pan anakna nu keur dikulum teh hudang di kumaha coba ibu ulah mikiran pindah agama atuh kabeh kan kaget ibu hayu kan ieu hayu kaget kan ibuna Firaun ge kaget tuh kabeh kaget hayu geura ka dieu dikulum teu panas ternyata cai nu kadeulna panas barang kula geus ka jero ternyata tiis jeung deui di jero cai teh ternyata aya sorga ibu Masya Allah karim ulah milu karanya Firaun kulub kaget ibuna anu tadina pertimbangan Firaun pangeran Firaun Allah Firaun hampir-hampir maksudnya nyalametkeun anak nu kadua paman salaki dirina tapi anaknya ya Allah ulah mikiran kos kitu nyahoeun teh ka hate ibuna talia ummi kadieu geura lamun teh mah ibu kita dikulub geus pasrah ka Gusti Allah teu panas ieu abdi buktina hirup dikulub hirup abdi dikulub ieu haju di jero cai aya sorga Allah ibu lamun nyaho di jero cai panas cak dedeleuan ieu ternyata tiis karasana jeung aya sorga kabehan jelema hayang dikulub ka jeung kumaha ge kunaon eta dibukakeun hijab ku Gusti Allah orok ai sieu mah pantereh pae dia masih kene kandel hijab atuh kandel ja kredit terus bae pan geus siaga ka dieu make motor kreditan tarolol dibukakeun hijab ku Gusti Allah barang haram teh masih keneh bae demi kepentingan duniawi ya Allah ya Rabb hayang menikmati dunia urang ya Allah ya Rabb orok dikulub dibukakeun hijab Masya Allah sorga nu kadeuleu tiis ibu tiis ngahaneng keneh ibuna teh manya-manyaan keneh bae manya-manyaan keneh bae ibu ulah make jeung bimbang ya ummi bahasana panjang ngadakwahan emakna wow kabeh ngararong naringali narongtong aneh sakitu cai ngegolot 40 peting tapi teu panasin teh budak ngomong capetak nyaritakeun lain alam nyaritakeun alam nu itu nu urang kuaringan dongeng-dongeng doang nya nama karasa urang kuari dongeng aya kubur aya jembatan Siratal Mustaqim aya mizan aya akhirat nya nama ngarasa dah eta lah jelema nu dibukakeun hijab atuh ibuna teh tambah keyakinan ieu ibu nu tatadina resak didakwahan ku orok lantaran orok boga rasa ibu keyakinan Allah langsung diangkat dikujubarkeun rep cek ibuna mun nyaho masyarakat kangenahan dikulub niscaya harayang jelema dikulub salakina anak kabeh sakeluarga kan dikulub secara mata kasat mata zahir kekerepengan nyeri padahal nyana keur nikmat aya di surga Firdaus eta didakwahan ku orok wari jelema ngagarong Tuan Syabdul Qadir begitu ngagarong wabeh beurang Tuan Syabdul Qadir tirek digarong jelema hina susah boga naon si eta tuh cak garong lah jelema kos kitu ye di mana maneh anu kadi bisa milu lah tepila jelema milu sekali dua kali tanya ya kula tanya minta jenama minta ditanya
urang mah pada lamun digarong lompat. Tuan saya mah tanya, begitu tanya, emang bukan naon dia? Hei, bareng pandai gelang bereuni mah. Mau naon dia? Dibukakeun baju dah. Ieu ti emak kula cenah ieu di kaput aya duitan tadi di 40 dinar. Beuh, uang mas bohong dia. So ngabohong, letik-letik ngabohong dia. Tinggalkeun aya deui nu nanya. Dia mau naon? Duit ti emak kula cenah sakena teh. Dah. Siap mau 40 dinar. Bohong. Tapi eta nyana laporan ka ditu ka bosna. Bos. Ya budak, bos. Minta ditanya. Ayo. Tanya, mau naon cenah? Cenah mau duit 40 dinar masa budak cileran gitu mau duit 40 dinar heran. Panggil ka dia. Panggil ku bosna. Sadia. Atuh garong karena gitu. Namanya garong. Ente saha sih? Tama LGBT. Palu tama. Ya Allah, ya Rabb. Nah, saja. Abdi Abdul Qadir. Orang mana? Jilan. Kemana dia? Di pesantren. Pesantren kemana? Gitu. Jeung sadia. Iya, di rombongan. Gas bodoh siapa urusan itu mah? Siapa naon? Poho bae sia dia mau naon? Gas lain asli merenya. Iya, tiba kula cenah ye waduh itu. Spirit 40 dinar. Wah, coba bukakan. Ja bener. Aing mah lain masalah duitna. Tapi dia masalah gakuna. Saumur aing jadi garung can orang jelema teu melarikan diri. Datang ka dipejit ku aing. Saumur aing jadi garung can orang aya jelema nu menta ditanya. Saumur jadi garung can pernah aya jelema terang-terangan. Kakarak dia Qadir. Seperti eta lah. Naon sia rahasia nu mantap dia ngaku. Hiji amanat makula teu meunang ngabohong. 2 ulah aya kasieun sebab umur mah cenah geus diatur ku Gusti Allah. Ku ayana kitu kula sieun jasa ngabohong, leuwih ngabohong ka Gusti Allah. Kapada makhluk ka jelema ulah ngabohong. Cerik Raja Garong cerik didalekeun ku anak buat komandan urang menyeng. Campur bahasa Tangerang menyeng. Menyeng mah bahasa dieu pantama atuh. Ya ka Uni Sopietan lah. Komandan urang menyeng cek. Orang Bandung mal ngartieun menyeng. Eta mah khususon tama bahasa Tangerang menyeng. Didareketan ku kabehan. Bos, kunaon bos? Bos, masih ingser kang keneh bae. Tenang bos. Ya, serahkeun ka dieu ya. Sapira budak. Lain kitu dia. Dia tolol dia. Ka anak buahna. Budak bae teu daekeun ngabohong nasihati ibuna. Komoh ngabohong ka Gusti Allah. Ai dia hirup ngabohong bae. Leuwih ti ngabohong dia mah. Nakal maksiat ka Gusti Allah. Geus detik ieu aing deuk tuturkeun budak ieu nya ka mana nya nama pesantren edit milu. Aing tobat, bos. Daharan dia tah harta. Jejakna atuh bos tobat atuh kula ge milu tobat. Embung nya bos ka surga kami ka neraka. Ai dia rek milu mah ayo milu jeung aing. Lu diserah-serahkeun deui harta ka penjahat ka pedagang jeung gideug beta budak saha da si bida hebat amat nasehat berangkat milu eta kapan 12 garong jadi wali kabeh ai sia kiai jadi garong ya Allah ya Rabbi atuh komo pedagang mah leuwih ti heula jadi garongna hakan-hakan dibalikeun ku Gusti Allah. Masya Allah kan. Naon ieu maksudna lamun tadi budak leutik nganasehatan ibuna nurut sebabnya geus boga rasa. Lamun tadi garong dinasehatan ku Tuan Syekh Abdul Qadir nurut
lantaran tuan Syekh geus boga rasa manusia dinasehatan kupa pada manusia nu can karasa moal gideg-gideg acan paling jadi tontonan debat tak kiai bisaan tak kiai cakep tak kiai geus we sakitu engke lagi ka ditu euy nonton kiai lain ngaji ka ditu lagi tuh kan sebab can boga rasa geus sakitu satungtung manehanana ngeunaheun didengekeunana henteu ka sisi kagigir didengekeun menang 2 detik 3 detik menit selesai sebab teu boga rasa dinasehatan kudu teu boga rasa ngadu ilmiah bisa nya ka situ mah saya nyaritakeun gitu dalil aing ge bisa saya nyaritakeun aing ge bisa kos kitu mah ngadu tapi dinasehatan kudu geus boga rasa lain dalil langsung nyulusup ke jero hate sahabat pemerintah jawara petani pedagang kiai lain dalil tapi kesejukan batin Masya Allah nasehatan kurang pemajikan moal bisa dikeun ka ahli batin sekali 2 kali 3 kali nyana ngaji 4 kali ngagrokeun salakina ka kadeka asana nyanaheun ka surga ieu teu kudu hese-hese capek-capek naon bisi kakak dek minat nyandung dira nyandung ulah hayang jasa dicadung asana ka surga dareukeut jasa tah eta nasihat ahli batin beda itu kos itu nasehatan make dalil Al-Qur'an pangkihu rajin pangkihu tetep teu bisa tapi dinasehatan ku ahli batin mah tuh Kak lamun geus nyandung 1 2 Kak 3 mun geus 3 4 Kak asian ditahan bae konan gitu sekalian rajit otak kakak sia ngamimitian kita ngamimitian ka aing teh nyaho sia ye atuh rahasia tah mah ya Allah beda batin terus gitu nah ieu ba'dul arifin dek percaya dek minta sama Allah nu ngabukakeun urang makan kuari alhamdulillah percaya ke para ulama percaya ke para aulia Allah tanu mercayakeun ka para aulia Allah dangsa nang Allah beureun urang teh dek digolongkeun jeung wali dek dihijikeun jeung wali mata urang percaya ge ji wa adnan nasib atasdiq wa taslim panghandapna bagian kewalian atasdiq wa taslim li ahli ngabenerkeun oh Tuhan Syekh mah teu dahar teu nginum ge kuat abdi mah teu kuat percaya para aulia itisah beu pohara jasa nya nama ibadahna kayakinanna abdi mah teu kuat tapi percaya aya putrana Tuhan Maulana Hasanuddin oge Maulana Yusuf Maulana Mansur harare bat boro-boro Maulana Hasanuddin jeung Maulana Yusuf Syekh Mansur ge bisa napak sancang percaya itu jauh teuing tama tuh guru-guru urang kamari ya Allah ya Rabbi percaya eta sakitu ge urang geus kasukeun wali percaya doang kajeun teu mere ge wali bae misalnya aya jelema teu mere aing mah wali bae tetep geus ulah mere lah penting jadi wali geus geus ke waktu haul tanu teu mere teh panggembula gerage oh masalah masalah emang yang nyadiakeun jana ieu beneran ieu mah kula balen lalagaan geus nu kieu nyinggung nyinggung kasinggung doang tah mah masalah tuh geus mata kula ngabejaan batur anu teu pernah ka dieu beusi salah engke komo ka jelema teu ngarti mah naon emang haul sa tuan saya dah teu percaya engke ngajawab salah teh ulah ieu mah urusan kan batin urusan batin mah hese atuh kos urang bogoh ka hiji awewe juga panggih ke babaturan jeung babaturan eta sa pamajikan sia ngaca sia kasep ai pamajikan sia jieu atuh ai patali batin aing mah ge batin mah batin bae nya hideung nya beke ai sia kasep nengan deui atuh aing asana teu ridho sebagai babaturanana ye orangnya orang pira tapi rasane wede siapa si aing mah aing tuh rasa aing lain deui Masya Allah coba aing neuleuh pamajikan sia
barang di dulu jahe majikan sia kadeuleuk ku batain mah geulis bandingkeun coba ya bandingkeun naonna akhlak barang dideuleukkeun isuk-isuk kudu mentah heula kopi neng angel teh kaya teu hiji 0 sia jeung aing mah memeh hudang kopi geus aya je aing hudang duh can mandi-mandi acan aing mah malah aing mah memeh mandi ngopi heula je pamajikan aing geus nyadiakeun masyaallah hiji 0 sia sia mah kudu nitah heula make urat teh ngan teu berarti kan akhlakna luar biasa tuh beres mandi sia kebelah mah teh sadangdan heula aing mah dibawakeun baju ku pamajikan peka make di mana ya dia anu ieu kaosna segala samping wonge ora pirang tapi servise encan ngurutan pamajikan sia nu geus daekeun ngurutan kudu daekeun makana aing mah nitah teu nitah di urutan bae ieu pamajikan aing mah ngan aju ka dieu coba ka beuteung terusan nu kebelna mah di dia ngurutan di beuteung caket ka bitang sia boga pamajikan hebat aing mah boga geulis dong makan hati nu geulis mah aing mah jangan ngeunaheun jeung hebat teh aing mah deuk ka mamana ge aing mah teu berat ku pamajikan sia mah berat kan aing mah berat ya aing mah moal mantak sia moal kudu atuh sanu daekeun ka pamajikan aing aman aing mah heeh teh dikunci ge lawang na sanu daekeun aing mah boga pamajikan teh matak aing mah geus boga sorga di dunia ge di dunia keneh deh sia teu baca teu ngeunaheun di deuleuna doang teu ngeunaheun ge kadang-kadang aing mah ditutupan make beungeut artis nah ieu mah balikeun deui ngingetan rebo isuk urang mah kabeh percaya penuh geus carita tadi orok geus dibukakeun hijab mah seuneu teu kadeuleseun Kangjeng Nabi Ibrahim mah komo tah mah geus lamun dongeng eta atuh tah mah leuwih luhur deui tah mah nabi atuh kadeuleul ku kasat mata ngagebrah kapan dibandring dijepretkeun sak brak cek Raja Namrud ternyata awas ya seuneu cek Gusti Allah kuni badna wassalaman ala Ibrahim padahal teu kudu ngomong kitu Gusti Allah teh yang contoh urang we datang ke jero Kanjeng Nabi Ibrahim kaget seuneu ti seuneu kunyana dicekal ome di ome kieu hei seuneu sia ka tiis seuneu tiis masya Allah kunaon eta dibukakeun hijab urang kan ieu ku ari kasihir ngaranna ku kemewahan dunia teh sihir mentek lamun haju aya kiai lepas si kakiayanan kasihir teh kiai udah kudu hayu bae urang ngararaji ibadah ka Gusti Allah masya Allah kasihir ku dunia batur baparanti na kasihir teh urang mah tukang ngaji tukang ibadah teh kudu geus urang ke balik nyolok beres nyolok du di imah lah selesai tuh iyalah rebo kasan rebo isu memeh ka mamana nyieun salalim bagi aya di lembur minta mu bisa nyieun sakitu kula ngingetan ngelingan masya Allah kari teu karasa asal geus rebo wekasan berarti kan eta rebo akhir sapar poe Kemis Jumat tanggal 1 Maulid lobakeunlah maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cenah kieu lobana sabaraha mun bisa sapeting 4444 dah ambeuna kadege ku kabehan beuna eungap jana satu lamun teh bisa sapoe pasa minggu 4444 eta bae geus tuh gawe ja
mau kolot bah suruh gawe tani jaga lahan ke pabrik jaga semua diterima sanajan sugih neangan orang Lampung simba jamal daek simba ge boga deuleuh atuh naon kolot-kolot geus kitu nah maningan maca sholawat urang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min kulli muslimin mukallafin muhtarin sah tapi sahna bimana la yajibu diatur kurang ahli usul fikih urangna terima beres panjang lah urang nyaritakeun di usul fikih bahasa sahih bahasa fasih bahasa yang bagi panjang dongeng bahasa yang bagi tertuju ka mana kumaha sia kalam ieu ge bahasana bahasa yasihu bimakna wala yajib setiap muslim mukallaf anu geus boga pilihan ngamankeun kafir harobi hiji sah-sah bae ulah aya keributan atawa lain hiji loba ngan mahsur adadin mahsur aya 100 200 1000 ngaranna adadin mahsur seperti sakampung adadin mahsur tah eta menang diamankeun walaupun harobi komo di orang makafir na musta'ab ulah aya huru-hara ulah aya keributan damai sah tapi teu wajib padahal kafir harobi bahkan urang teh wajib dipaehan urang perang tapi ketika teh aya huru-hara model di urang amankeun usah padahal kafir harobi seorang atau 10, 100, 1000 ge usah amankeun tapi lamun tertawan mah tawanan perang lain beda tawanan perang mah sebab jana ngayakeun gerakan-gerakan anti Islam anu nyana siap ngaburu urang wala yasihu tasah amalu asirin ngamankeun kafir anu tertawan liman huwa ma'hum jelema nu asir babarengan jeung manehanana aya di tengah-tengah urang nyana teh musuh urang nyana teh merangan urang kemudian urang perang jeung manehanana ela tertawan kuari ngahiji jeung urang diantepkeun atuh acak-acakan urang sikat habis beak ya Allah cara bahasa ngamankeunana teh aya bahasa-bahasa khusus model urang cara ijab qabul teh qabil tu tarima meuli tarima ngajual eta ngaranna bahasa-bahasa ijab qabul dina nikahkeun teh aya bahasa ijab qabul dengan bahasa-bahasa anu khusus teu meunang maka bahasa di luar anu geus ditangtukeun ku ulama ya sepanjang lama dongengna ieu mah ieu bahasa urang teh bahasa pengamananana wa yasihu bi kulli lafzin yufidu maqsudan sah bahasa ngamankeun ngaijabkeun ngamankeun make bahasa-bahasa nu mere harti mere pedah kana maksud ngamankeun ajartuka sore bahasa sore guys kaulah nyalametkeun ka anjeun tuh aman suka guys ulah ngamankeun ka anjeun siapa yang diamankeun tuh siapa yang diselamatkeun atawa la tafsa
Ulasin aya kaula ulasin eta bahasa pengamanan ngaranna atau anta ala ma tuhibbu kumaha sadayakna maneh geus tenang aya kaula eta sarua bahasa pengamanan geus ulasin geus kumaha bae aya kaula eta ngahasa ngaranna bahasa pengamanan kun kaifa syi'ta kumaha bae maneh keur sahayu geus tenang aya kaula ya Allah eta adalah lafzin yufidu maqsudahu shariha bikin ayatin jeung bahasa kinayah ngan bahasa kinayah makan kudu niat kos dina nalak bahasa kinayah mah mun ribut jeung pamajikan mabur sia bahasa kinayah kita bahasa kinayah niat nolak jadi lamun teu niat henteu balik sia ka ibah sia ribut-ribut balik sia aya bak sia keneh eta bahasa kinayah lamun niat jadi lamun teu niat teu jadi beda jeung kieu tolak sia bae niat teu niat jadi bae sae bae niat teu niat jadi bae tuh kan pisah sia bae niat teu niat jadi bae nah tapi lamun bahasa ini sia Dimas eta mah mun niat jadi mun teu niat balik sia mabur sia nah eta bahasa kinayah ieu ge sarua la taqab urasian maneh eta sarua la basa alaik kinayah anta aminun kinayah anta fi amani kinayah anta majari kinayah lamun bahasa santri mah dibere bahasa kos kitu aju nu ngadengkeun santri ustad kiai langsung paham tapi lamun teu mah santri mah saliru bahasa nu tadi sore jeung bahasa ieu atuh ngaranna ge teu mondok bodoh atuh mah geus bodoh mah sapira nu bodoh ka sorga mah ka sorga nu bodoh mah angel ka sorga eleh ku nu pinter mah cepet sanajan kana neraka heula ya Allah ya Rabbi urusan neraka wajeng surga lain deui itu urusan Allah Subhanahu wa taala eta diukur ku keyakinan aya jelema bodoh tapi yakin aya jelema pinter tapi teu yakin ngan jarang nu bodoh yakin jarang nu pinter ge boga yakin jarang komo nu bodoh jelema yakin mah kieu enten teu dagang ieu teu usaha dagang kumaha dia teu boga modal teu boga yakin ngaranna saya emang tadi gawe kumaha geringan bae awak teu boga yakin ngaranna kiai ditanya kiai emang teu usaha henteu lah sakian teh usaha naon dia teu bisa teu boga yakin teh kiai ge sarua kiai emang teu bisnis wah teu bisnis teu bisa teu yakin beda jeung bahasa kieu ente emang teu digawe caduh aing kudu digawe ye rezeki geus diatur ku Allah kudu digawe keneh bae mabur sia murigak bulu urang ngadengeuna ge ende sia hiji jeung sia moda kos kitu teu boga kayakinan bau aing mah pokona digawe moal tani moal segala moal yakin ka Allah beih can orang ngadenge urang kos kitu deh kiai geus nyai sabaraha tahun lain ngabagusan endahan ngagorengan keur ieu mah nyana keur boga santri 10 20 teu dagang barang boga 100 dagang ieu mah dagang naon dagang baju koko ka santri deui ngadagangkeunana ya Allah ya eta kiai goblok eta kiai tolol dina keyakinan atuh teh tolol jasa mah setengah lah kan teu boga keyakinan lain ngabagusan keyakinan eta kiai nu tadina keur mimiti nyai mah dagang nya dagang ka beladieuna da aing dagang teh nya geus diatur ku Allah kitab dibacaan bae ku aing wa ma min dabatin illa fil ardi illa Allah rizqa ya rek Allah nu ngarizki mah lain dagang lain naon teh mah sabab doang eureun aing dagang eta ngaranna nambah keyakinan kiai geri dagang ku teu rugi bae mah lain yakin teh kos itu mah tebecus dagangan beda teh bahasa kita kadang kita ku ahli yakin coba mun ditanya teh kumaha ieu budak dengan anu teu boga yakin ieu sarejan kiai oh teu boga yakin enggak tebak komo datang kiai
Kuari naon ieu kegiatan? Teu boga kegiatan. Ngan ngaji doang. Aya teh dapur lah serahkeun ka Allah. Bener ya kayak bandar. Capek dagang rugi malulu. Ya. Buntutna. Ora bagus ku buntut teh ya. Iya, anu ngaguriwel mengkono. Panjang mah ora buntut teh. Iya, pendek mah pendek. Gede. Masya Allah. Kinayah. Wa risalatin. Jeung risalah tulisan make surat sarua bae. Sebab risalah aqwa minal kitab. Jam kada berikutna urang bakal kumaha teh nyaho gaib teh mah. Isukan bakal kumaha teh nyaho gaib teh mah. Minggu hareup bakal kumaha teh nyaho gaib teh mah. Bulan hareup bakal kumaha teh nyaho gaib teh mah. Taun hareup bakal kumaha teh nyaho gaib teh mah. Urusan nu gaib eueuh nu nyaho iwatin nu maha gaib. Indahu mafatihul gaib. Lamun Kanjeng Nabi ditangtangan bejakeun nu maha gaib nu nyaho kanu gaib mah kitu. Bejakeun ku Kanjeng Nabi. Ulah sok nyanyahoanan nu mantak lamun aya jelema datang ka dukun, sok norah-norah. Ha, ieu bakalna anu. Nah, maca 2 kalimat syahadat deui. Naon sababna? Lantaran nu nyaho kana gaib nu maha gaib. Lamun nyanyahoanan make utang itung anak caraka data sawala anakna cilaka bapana ka bawa-bawa. Iya. Ilmu gaib bloon teh pas gitu. 40 poe teu ditarima urang salatna datang ka dukun. Datang ka dukun teh maksudna tatanya ai datang ka dinya silaturahmi mah masalah. Jadi dulur dukun urang datang lantaran hajatan masalah. Nya okos ka kelenteng urang hayang neuleuh bangunan kelenteng kos kumaha. Atuh da mah datang ka dia masalah ka gereja hayang neuleuh bangunan gereja jerona ka jero bila perlu masalah. Ulah sote datang ke jero ieu endek nuturkeun. Tuh sing hade tak ieu geus sarua tah. Datang ka dukun, dek nanya problem ieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulah kos kitu. Ulah seuri sia kos nyaho pan sia sok ka dukun teh. Yang serikeun ge nyaho burung. Eta kieu cenah nyaho aing mah cak siapan. Salat 40 poe, 40 penting teu ditarima. Iya dalilna wa indahu mafatihul gaib di Gusti Allah kunci gaib mah ilmu gaib mah urang mah manusia nu lemah urang mah digilir gular-gilirna ku Gusti Allah kicep nang Gusti Allah sagala rupa nang Gusti Allah aju nyanyahoanan isuk minggu hareup bulan hareup tahun hareup wah ilmu jurig teh nu kos kitu. Urang jelema biasa datang ka nu boga ilmu jurig jadi sarbeungkeut jeung jurig teh. Oh eta wa indahu mafatihul gaib sing hade. Aya kiai nu dibere ku Gusti Allah kaleuwihan. Tamah. Dibere kaleuwihan ku Gusti Allah nyanana ge henteu sadar ieu dibukakeun hijab plak. Sakumaha mukjizat dibikeun ka Kangjeng Nabi, karomah dibikeun ka para wali, maunah dibikeun ka para ulama. Nyanana ge kaget sabenerna mah. Ketika tek dibere hijab, kaget nyanana ge. Kaget, nu mantak teu bisa karomah ditarungkeun cara ilmu debus, teu bisa. Debus mah bisa ditarungkeun debus mah, karomah mah teu bisa. Engke bae di mana dibutuhkeun Allah mere. Karomah teh mandak aya wiridan babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit babari asal dicekel bae daun bacaan ku urang tiupkeun jadi duit ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah tama digunakeunana ketika model kieu di dieu ka Surabaya barang datang ka Surabaya leungit duit urang dek balik ka dieu mendesak eta ge mentah heula coba ka polisi mentah heula ka polisi urang. Pagi Pak, pagi. Ada apa? Ini saya mau pulang kemana? Ke Tangerang. Terus mau apa? Ini saya nggak punya ongkos. Gua juga belum punya. Lu mentah sama gua. Cak polisi. Sial dah polisi blon. Padahal mah aya jatah, jang paranti jelema nu kasasar kurang. Eta aya jatah di negara. Tante dibere ya ku polisi teh ye. Hese kesulitan. Gunakeun ilmu eta.
nyokot urang daun tak baca Bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan suyirat bihil jibal au kuntu moal dianggeuskeun ku aing babacana ieu dek dibaca ku sia kajian ku kumaha ge ditiru engke na ieu sia mangan hayang sugi blon pan sia mah nyegik ngaranna tamatu nah buka kurang bak saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang nah iyalah Allah anu nyaho la ya'lamuha illahu Allah anu nyaho kana urusan ilmu gaib kana gudang-gudang kagaiban Allah anu nyaho kana kunci-kunci gaib Allah anu nyaho illahu kecuali Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nu maha gaib deui Gusti Allah mentak nu hese ge urang nyerahkeun ka Gusti Allah ibadah teh anu ditinggali nama mimiti ku syariat teh syarat jeung rukunna urang salat syarat jeung rukun ditinggali melalui kacamata syariat Allahu akbar make kacamata syariat hiji ngangkat leungeunna luruskeun hazwaman kibe ka dieu tek atau datangkeun kana ka dieu tah ka tungtung ceuli Allah terserah deuk kumaha bae akur bae eta kacamata syariat bar delekeun mata urang ka tempat sujud sing ajeg urang nangtungna ketika ruku sing lempeng mun ditendeunan papan eta teh ulah aya berat ka luhur ka handap ka hareup ka tukang lempeng kacamata syariat terus sami Allahu liman hamidah tumakninah nu rapih terus sujud rukun sujud nu 7 teh kudu napak tarang koduana 2 dampaleun nomor katilu 2 dengkul nomor katiluna ramo minimal nempel 2 jempol rukun sujud make kacamata agama rapih jasa dus diu tahiyat itiros terus sampai selesai kacamata syariat rapih jasa taman kurang ku adab make amamah make udang-udang sit ka dieu make udang-udang make buntut dek dikakencakeun mangga dek dikatukangkeun mangga dek dikakatuhukeun mangga dek dikadiekeun ngeteunna salah ulah masih dikeun buntut kos gitu pek dek kumaha ge nya make irtida tambahan ka dieu lamun top ittiba ngaranna lamun salat irtida sunah ka dieu udang-udang make kemudian irtida na make tambahan hiji deui nurutan ahli sufi tiungkeun hareudang adab-adaban rapih geus Allahu akbar rapih jasa dideuleu ku kacamata syariat mah rapih ngan ukuran kos kitu mah kiai nu ngaji bisa ustad nu ngaji bisa santri nu ngaji bisa pagawe nu ngaji bisa ti mimiti gubernur bupati bisa ka polisi kos kitu mah bisa RT ge bisaeun pamalingan ge bisaeun salat mun sakadar sakitu bisaeun hayang make jubah aya tokona hayang make sorban aya tokona teu kudu di Tangerang di mingguan ge ngahutang bisa aya teh mah hayang kos kikituan mah rapih jasa jana ngaji deuleu kurang make kacamata toriko batin dideuleu kurang coba kadeuleu ieu lantaran nuria bakal kadeuleu ku nuria deui melayari pur ria ilal murai moal nyaho kana ria kecuali nu sok ria urang nyaho katatang jelema teh ieu jelema ria pan sia nyaho aing mah heula kos kitu teh ria teh aing teh ieu teh jelema mabok ke kajen ngomong mana aing keur ieu mabok kos kitu eta jelema ku tetang-teteng di hareupeun pabrik ngajago nah eta jajawaran kajen ngomong kok nyaho aing mah heula gedeg gelut teh eta masih neukeun epa eta nyaho tah geus nuria nu sok ria ka nuria nyahoeun nah nu ikhlas ge nu sok ikhlas ka nu ikhlas bakal nyahoeun jasa
ketika sholat Allahu Akbar dilirik kurang geus bisa ikhlas ta budak. Kula baheula kula ieu mah ieu keur carita ieu keur zaman almarhum aya keneh. Eta kula ngobrol jeung Abah, si itu tunu di belah juru ikhlas salatna. Kula ngahuleng kok nyahoeun ka ikhlas. Henteu, kula teu ngajawab. Geus bae terus balik tarawih teh bareng tadi. Meunang meureun 3 poe ngomong deui. Si eta mah teh cenah tarawihna bagus ikhlas. Kumaha nyahokeun ikhlas lah. Ya hese, urang ditatanya beusi dicarekan, Bang. Ngan dina HTP pan Abah nyahoeun kanu ikhlas. Teu kaharti ah, geus teu kaharti bae geus teu kaharti. Geus rada kebal kabelah dia geus aya geus puluhan. Tah, ngomong deui bae. Lain nu eta, nu tudukeun. Tuh, nu eta tah si eta teh. Ikhlas tah. Bagus ya salatna ikhlas. Beuki puyeng bae. Nyahoeun kanu ikhlas pan hese nyaho kanu ikhlas mah eta mah urusan batin. Geus bae teu nanyakeun datang ka kadieuna ge teu nanyakeun bae ngan barang deuk bae. Dibaca ku urang di kitab. Oh, atuh aya tanda-tanda nu pernah kunyana dilakonan. Pernah dilakonan teh eta ku almarhum aya di itu. Aing ge kos kitu teh ikhlas. Aing ge kos kitu teh khusyuk. Nyaho kanu husu jeung kanu henteu teh lantaran geus pernah ngarasakeun husu. Kos kitu aing pernah husu. Tah itu ge aya sifat-sifat anu persamaan. Aing teh kos kitu husu, itu ge husu. Aya jelema suseurian sorangan we. Nyaho urang kunaon mabok kepaayang nih budak. Emang kunaon aing ge paheula kos kitu. Tuh ya, ya. Terus sarua bae. Aya jelema susuputan. Pamalingan ya budak. Emang kudu aing baheula maling. Tah pas gitu. Moal nyaho kanu ria kecuali nu sok ria. Moal nyaho kanu ujub kecuali nu sok ujub. Moal nyaho kanu ikhlas kecuali nu sok ikhlas. Moal nyaho kanu khusyuk kecuali nu khusyuk. Nu mantak layaripul wali ilang wali. Moal aya nu nyaho ka wali kecuali wali deui. Nyaho kajen lirikanana oh wali. Naon aya tanda-tanda persamaan diri aing kos kitu teh diangkat jadi wali itu ge aya. Aing teh baheula salat ngeunaheun jasa kos kitu tingkah aing salat khusyuk aya di isi itu khusyuk teh budak. Henteu bisa dibuat-buat kajen teuing urang dirapih-rapih. Allah. Diperem-perem terus gerakanana tetep bae dilirik lalagaan keneh mah kanyahoan. Kanyahoan bae kanyahoan tina diuk ge kanyahoan tina diuk ge tina diuk kanyahoan nu mantak Gus Dur teh diuk lain sambarangan kanyahoan ku ahli khusyuk kanyahoan diukna lain sambarangan okos jelema boga besi atuh diukna ge teu meunang bae ieu rapet ieu nu katuhu teh kudu nganggang bae kunaon itu abeh babari nyepak cek jangan kanyahoan bae nya mah lamun sila-sila rapet embung digideg bae kitu kunaon ieu kahalangan ieu emang ti guruna. Jadi kudu keluar bae ye suku kudu hareup teh ye jang nyepak sia. Ieu geus kaja. Geus kitu bae. Mantap kayak lamun keur ngariung ge anu kieu bae pantas. Embungeun nya mah ka handap. Asa boga musuh bae pan boga pencama tolol. Eta jadi tanda-tanda kos kitu teh kanyahoan. Nah, iyalah urusan lu kos kitu teh dibere ku Gusti Allah tanda-tandana. Eueuh nu nyaho urusan gaib kecuali nu maha gaib. Hanya aya jelema anu dibere mukjizat nabi nyahoeun tah boro-boro isuk boro-boro minggu hareup boro-boro bulan hareup. Geh lamun ku Gusti keur dibere cacak-cacak akhirat Kangjeng Nabi mah nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat Kangjeng Nabi nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat teh sakitu atuh dibere nyaho ieu ku Gusti Allah. Ketika Isra Kangjeng Nabi ditinggalikeun tingkah-tingkah manusia anu disiksa teh anu buukna, anu letahna, anu beteungna dayut, anu bobogaana gede dan lain sebagainya. Eta teh dibejakeun gaib cuman ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi jang caritakeun ka umatna. Urang nyaho nu gaib ti Gusti Allah nu maha gaib melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya deui waliullah. Geh lamun keur dibere dibukakeun hijab trek nya ge kaget tercengang
gitu kene wah man ulama keur dibere maunah ku Gusti Allah tak kaget janana ge nah iyalah eueuh nu nyahokan nu gaib kecuali nu maha gaib la ya'lamuha illahu sabaraha tata mafatihul ghaib wa hiyal khamsa allati fi qoulihi ta'ala engke dihareup innallaha indahu ilmus saah ke bakal dibahas kama rahul bukhari sakumaha dina kitab Bukhari cikangjeng Nabi mafatihul gaib khamsun la ya'lamuha illallah ilmu gaib aya 5 nu moal aya nu nyahoeun kanu 5 kecuali Gusti Allah hiji la ya'lamu ahadun mayakunu fi godin illallah moal nyahoeun hiji jelema isukan bakal kumaha eueuh nu nyaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Urang teu nyaho isuk buah hirup buah henteu isuk teu nyaho pagawean teh naon nu bakal dipigawe ku urang isukan teu nyaho hanya kebiasaan pajar kebiasaan eta bakal dilakukan isuk teu sabenerna mah nemantak ge hudang teh hudang begitu hudang teh jelema anu bersyariat mah pagawean naon nu kuaing deuk dilaksanakeun oh boga rutin naon kantor oh boga rutin naon pasar oh boga rutin naon pabrik oh boga rutin naon ladang ta eta teh syariat ngaranna nu kos kitu mah tah aing deuk ka ladang aing deuk ka itu kantor pabrik syariat malah lamun teh mah jauh ka Gusti Allah poho kanu ngatur syariatna nyahona ka pagawean bae jauhnya satama jeung Gusti Allah. Tapi lamun ahli marifat mah lain gitu begitu hudang alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur bakal dikumahakeun ti mimiti hudang ku Gusti Allah bakal dikumahakeun kuring teu nya saenggeus da hudang kuring bakal dikumahakeun ieu isuk-isukna apa bakal diberangkatkeun apa bakal henteu bakal sehat bakal henteu bakal hirup bakal henteu tak ahli makrifat bakos kitu begitu hudang teh teu boga rencanana dipasrahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi hudang teh ieu nyanggakeun ka Gusti teu boga rencana nyanggakeun kumaha Gusti ngatur ai urang mah begitu hudang tak rencana kantor rencana pasar berarti masih keneh syariat tina hudang bae ge geus kanyahoan ta eta teh kanyahoan ku ahli Allah mah si itu marifat kunaon teu boga rencana nya mah nyanggakeun ka Gusti Allah si itu bersyariat wajin teuing ibadahna diadu-adukeun tarangna datang ka hideung syariat mah syariat bae kanyahoan langkah-langkahna aya tanda-tanda bersyariat teu bisa henteu kajian kuku moal bisa kacolongan aya deui nu begitu hudang nya rencana henteu masrahkeun ka Gusti henteu walah wa huwa lahu lu beuh jauh ti Gusti mah bersyariat henteu bertorekat henteu ieu mah kos kieu mah kudu dibawa ka grogol na ye 5 nomor kahiji teh jaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah nomor kedua wala ya'lamu ahadun mayakul fil arham illallah eueuh nu nyaho naon aya di jero rahim awewe bakal jadi anak apa henteu ketika jadi teh lalaki apa awawe ketika jadi hirup apa henteu kemudian kadituna eueuh nu nyaho tanu di jero rahim kecuali nu bah gaib Allah subhanahu wa ta'ala nomor katiluna wala ta'lamu nafsum madza taksibu goda eueuh nu nyaho naon nu bakal dipigawe isukan nomor kaopatna wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut eueuh nu nyaho di tanah mana urang bakal paeh apakah di kampung urang apa urang keur nyaba ka Lampung apa keur ka Surabaya apa urang keur ka Mekah keur ka Madinah teu nyaho urang teh bakal di tanah mana urang bakal paeh padahal geus diteuleun tandana ku Gusti Allah di bujal urang ta eta teh ceuk ahli hikmat hukama profesor Islam eta teh di dinya teh aya taneuhan eta mah dipiceunaan ge aya deui dipiceunaan aya deui tanda eta teh taneuh kuburan urang nah cenah mah dipiceunaan bae ulah paeh bae paeh bae tah bang kayak gitu deui ku malaikat aya deui jadi deui ku malaikat blok dipiceunaan nyokot deui malaikat tendeunkeun deui ka dinya kitu bae
kalimana wala yadri ahadun mata yaji'u bil matar. Eueuh nu nyaho iraha ieu turun hujan teh nyaho. Sakitu guludug geusing jelegerna malam kedua peuting ka tukang. Wah sana hujan gede ye. Hujan gede ye. Subuh-subuh cantrang deui. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'al wa awsil wa balligh thawaba ma qara'nahu minal qur'anil 'azim wa ma dzakarnahu wa ma sabahnahu wa ma shallaina 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila arwahi jami' masyayikhina wa ila arwahi abaina wa ummahatina jaddina wa jaddatina khususan ila ruhi abi wa ila ruhi ummi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ij'al ni'matana da'imah wa daulatana qa'imah wa auladana wa talamidana ulama wa la tusallit alaina zalima wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tasabaqtana zi imanana warzuqna ya Allah khairai dunya wal akhirah. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa inna rahmataka awsa'u min dhunubina. Allahumma illam nakun ahlan lan tablugha rahmatan nablugha rahmataka rahmatuka ahlun lan tablughana ya nawasat kulla syai' arhamar rahimin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.